maka supaya jelas tentang bumi, supaya jelas tentang langit, cek Gusti Allah aing nyieun seorang hamba anu moal aya papadana, mulyana moal aya papadana, agungna moal aya hinggana, moal aya bae di alam dunia modal kos kitu ngaranna kakasih aing Muhammad. Muhammad ku aing dek didatangkeun ka aing cek Allah dek titah silaturahmi. Maksudna kunaon? Maksudna titah nungtun umat, titah mere nyaho ka umat supaya umat nyahoeun bahwa aya malikal mulki, supaya manusia saantero di dunia supaya nyahoeun nu nyieun langit jeung nyieun bumi teh aing cak Allah, supaya engke nyampaikan nu ngaran kakasih aing Muhammad ka seluruh umat bahwa langit teh aya nu nyieun, bumi teh aya nu nyieun. Ku aing dipanggil heula abe nyahoeun alamatna. Jibril, coba turun sakedeung. Mangga Gusti. Jemput Muhammad, ulah salah ke rojak deh. Atuh malaikat Jibril mah masalah emang kapolsek atau abri saral abri mah ugut teu salah jemput. Komo aja pendi mah loba salah kita ngajemput lalaki cewek. Ulah salah jemput Jibril moal dijemput ku malaikat Jibril minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di masjidil aqsa naik ka sidratil muntaha, usul ilallah. Maksudna naon? Supaya nyaho alamat ka Gusti Allah, setelah nyaho alamat bejakeun Muhammad aing teh aya nu nyieun langit jeung bumi, jeung bejakeun Muhammad ke seluruh umat jung kadarieu kitu ka aing. Besi teh apaleun alamatna bejakeun ku hidup Muhammad. Yeuh alamatna ieu tah nu mantap urang kuari perkenalan jeung Kangjeng Nabi supaya urang ku Kangjeng Nabi diajak ka singgasana Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.